Pagawe bank mah atau tong make jeung ngumpulkeun nu kieu nya guys nya. Tengsin. Nah, lain tamu eta kurir paket gini. Kurir paket ani ngelila. Ya, kan bisa ngalengitkeun heusum sungut anjir ku buah-buahan. Pernah dioperasinya Brad eta jalan. Nah, ono kieu diop. Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Anjir. Di pagawe bank berangkena geus aya di imah euy. Atuh jadi pagawe bank mah atau tong make jeung ngumpulkeun nu kieu nya guys nya. Tengsin etus teh. Saha Brad nu gawe di bank? Hah? Pan kamari maneh ngomong. Cenah di BCA. BCA teh maksudna bacok, cangkang aqua. Anjing. Goblok. Banyak aing kadang di bank si lain kosim. Bacok cangkang aqua. Karena karungkeun dengan kosim sok digandong. Banget tatang bari jeung diwatir-watir kitu atuh sedang geus watir. Ai maneh. Lain eta Brad sapatung kosim sok gengsi euy. Dengan deketan randan ngan Brad. Naon saya pakai jeung gengsi. Ye, gadag mah nu penting halal. Nu kieu halal lain maling maneh. Lamun maling kakarek anjir tuh nu korupsi anu arek mah era. Nu kieu mah teu halal. Gadag mah naon we nu penting mah halal lur bener teu. Tong ka era-era. Geus sok tuluykeun. Semangat teh pokona mah. Siap Brad. Jadi BCA teh naon? Bacok, cangkang aqua. Asupkeun karung tukang. Bisa wae ya anjir. Daun telinga ya. Sok lah. Sing sukses. Amin. Ay bibi tadi ke mana? Tamu dihareupeun imah bibi init-init. Nah, lain tamu eta kurir paket gini. Kurir paket ani ngelila. Puguh ieu teu boga duit, ngumput ieu teu bijil di kamar Anger ya bi aing ya. Ya bi sakira-kirana teu boga duit mah tong balanya geura. Ya. Lamun bibi ngagawean tukang paket kitu. Paket teh bibi teh keuna ajabnya guys nya. Keuna ajab bibi teh engke teh. Kumaha ajabna? Maot bibi teh kayak maotnya digotong pasaran teh anjir ku tukang kurir paket. Rek kumaha anjir tetangga mah eueuh nu nganterkeun sok. Cuma ulahnya? Heueuh mah. Ulah. Kumaha di maneh saremo? Cenah hudang gering. Geuning geus udud deui. Udah rasem sungut Brad. Ya, kan bisa ngalengitkeun heusum sungut anjir ku buah-buahan. Urang ge pernah kemari ku buah-buahan. Da teu hurung Brad disunut teh. Nih. Dihakan tangkurak seteh buah-buahan mah lain disedet juga udud. Repak deui wae ya sirahna anjing. Saremo, ampun teh. Hah, bisa wae ya kuah baso ya. Si beungeutkeun wae gitu ku aing beungeutna. Urang mah pusing kosim ku salaki unggal pegawean ngan nguseup bae. Aya omong ibeuna teh nulungan lauk ti teuleum cenah. Eta kumaha hukumna nya? Ibadah tah oge Anya henteu bi, haram eta teh bi. haram kumaha? Pan lamun ulungan lauk di teuleum dina balong tatangga mah bi haram. Pinter geuning mana kosim? Hayu Brad, balik Brad. Kamana atuh ke heula aing nungguan pungseng hayang modal teh. Heula barang atuh jeung urang atuh. Aing di imah eueuh cai anjir. Ari jalanna Brad kadinya Brad. Bener. Kemana itu?
Jalan ke mana? Jalan Mulang balik atuh. Pan kayaknya mah buntu, Ceng. Jalan di itu arek ge buntu kayaknya. Pernah dioperasinya Brad eta jalan. Nah, ono kieu dioperasi situ saroceng. Operasi kumaha teh? Ada usus ge Brad. Ari buntu mah gini kudu dioperasi. Ini anger saroceng ieu. Ceng teh bisa disarwakeun, Ceng. Usus jeung jalan. Henteu, Ceng. Henteu maksudna usus jalan buntu, maksudnya jalan buntu teh eueuh jalan deui ka ituna. Teu make jeung dioperasi sagala anjir, dioperasi pake naon atuh. Lamun dioperasi Brad eta jalan Brad. Ku dokter tawa ku PU gitu Brad. Ya tanya disebut pertanyaan yang sangat goblok sekali ya. SBJL deh itu si saroceng ya. Ceng. Henteu dioperasi, Ceng. Henteu. Teu dioperasi anjir. Yang PU segala anjir. Teu dioperasi, Ceng. Sejik maneh balik ti heula lah. Aing beuki teu hayang modal lagi aya maneh mah anjir. Moal bareng atunya Brad. Moal jik Geus atuh aceng rek balik Brad. heeh. Jik balik. Kan ka dieu mah buntunya Brad. Buntu kayaknya mah cobaan we. Sim ka mana anger si eta. Kebeneran di dia. Naon Bibi? Melikeun itu tuh sangu ka warteg geuning deket Bahepet. Tuku sorangan we urang keur ngadaguan si Kosim. Tugu hoream Hoream kunaon? puruncu dagangna. Runyus. Heeh. Kumaha kitu? Ieu hari tau ge nya bibi keur meuli geuningan. Mau nasi biasa apa nasi ramas cenah ge. Ih. Gila mah nya. Kumaha harga diri bibi diramas kitu ih. Sopan. Please Bi, memang ka warteg mah kitu. Maksudna nasi rames. Lain dirames. Nasi rames teh dihijikeun eta, dihijikeun di kuahan, kuah bumbu eta deungeuna maksudna Bi. Dirames cenah. Aya wae ieu. Piring melamin ya. Gagal Brad poe ayeuna Kosim ek menang bonus di Mang Utar. Kumaha itu? Oh pan Mang Utar teh cenanya ka Kosim sim. Ieu cenah di tengah pasar teh nya aya es cenah. Teangan ku maneh cenah lamun kapanggih buktina dipoto cenah. Kirimkeun ka urang ke diburuhan cenah 100.000. Eta Kosim sapopoe neangan es eta Brad. Di tengah pasar deueuh aya ge digigir geurangnya. Di tengah-tengah pasar mah aya sotenan tukang eta sayuran, tukang lauk tah pas tengah-tengah teh. Gagal atuh Kosim menang bonus di Mang Utar. Anjing serempak dewa ya. Siama diupin apa teu anjir ku Mang Utar. Ya, maksudna Mang Utar di tengah-tengah pasar eta aya huruf S. Lain tukang es kos. Anjing cilepeung. Teganya Mang Utar ini tuh Pak Kosim. Atuh da naik kanan geus nyaho anjir Mang Utar. Ya nu teu apal wae anjir. Atuh ngeprank Mang Utar mah. Kosim kecewa ka Mang Utar Bukan ngulingan pasar meureunna eta nya Sapopoe modal meureunna. sapopoe tah Kosim. Oh, kudu jajan es heula meureunna dah haus ngulingan pasar. Can naik angkot meureunnya. Teu balik modal we meureun teh mah. Boro. Bolongan eta geura Kosim tadi dan neangan es da teu kapanggih Brad merhatikeun tukang lauk Kosim tadi eta watirnya aslina Kosim mah Watir kumaha? Yeh, tukang lauk mah keur usaha, seteh tong dipikawatir anjir, buat teuing loba duitna mah seteh. Anjir nyepirakeun ieu ka tukang lauk, ya tukang lauk mah anjir. Duitna oge anjir
Moal kurang ti jiga maneh nya. Moal loba duit nanya. Maksudna bad lain tukang laukna karunya ka laukna kok sih mah atuh nya sakalian keur hujan kieu mah udang meureunan pasti tempat sare teh baras yeuh nya ada balalocor pasti adak naon heueuh indah heula nya ka darat bener moal tibra sare ge Lagi celak anjing. Si laing watir kana lauk maksudna. Hah? Watir kana lauk atau bararaseuh gitu. Tempat sare na bener moal tibra sare na ge Please kos pan lauk mah teh dina cai teh hirupna ge. Dina cai kos. Ya, lauk eta dina cai nu katingali ku si laing di pasar eta lain ti teuleum lain anjir. Lain ti teuleum lain teh. Emang hirupna dina cai. Komo aja di pikiran nepikeun ka usum hujana ayeuna balalocor cenah di pasar. Ya omongannya si Kosim ampun teuing. Hah, bisa wae ieu anjir. Kijing remis ya.